Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Tingali pelawargi sadaya ieu suasana perkampungan sareng persawahan meni indah pisan dulur. Nah, sim abdi teh nuju di salah satu desa anu terpencil di ujung selatan. Nah, tinggalinya dulur di dia sawahna neme disamutnya tinggali meni enakeun pisan tah biasana di dieu mah laun mengi sok seueur nu ngobor cenah saur warga teh bieu kitu. Aduh, tingali tah sim abdi teh bade ka salah satu lembur anu di paling lebak itu tah. Kumaha ieu suasanana hayu tuturkeun. Tingali palawargi sadaya di dieu tingali persawahana kasorot ku matahari meni indah pisan tinggalinya sareng sawah-sawahna meni nyusun tuh tinggalinya di ditu teh aya hiji lemur tah tadi ku abdi ditaros warga tah tinggalinya ieu jalanan tos dicor nya enakeun pisan kitu kangge mapah ke kapali dieu kan rada tanjakannya kitu tah tingali di dieu tos disararamutan sawah-sawah. Nah, aduh meni enakeun pisannya. Aduh, hayulah orang tuturkeun kumaha naon situasi atau keadaan nu aya di kampung Palihanapnya dulur. Tah, duh meni enakeun pisan ieu mah kangge popotohan oge nya dulur. Sawah-sawahna meni nyusun ciga tangga gitunya. Meni enakeun pisan. Tingali palawargi sadaya dulur-dulurnya di palih dieu mah teu acan disamut sawah nantenya teu acan disamut sadayana tingali tapi rada enakeun oge kitu teu acan disamut tingali atuh cuaca mending rada ngadukung awan teh meni cernih kieu atuh nya dulur tah kitunya tingali meni enakeun nya komo lamun atos disamut mah gitu.